wabarakatuh. Ka Bapak Guru anu dipika hormat sareng rerencangan sakelas anu ku abdi dipika cinta. Hayu urang sararea ngahaturkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sabab dugi ka ayeuna urang sadayana masih dipasihan kasehatan sareng kasempetan pikeun diajar di sakola nu ku urang dipika cinta ieu. Dina waktos ieu abdi Salsa Zainab Minahripa ti kelas 8D bade nyanggahkeun biantara kalayan judul pentingna pendidikan pikeun masa depan. Rerencangan sadayana, pendidikan teh mangrupa kunci pikeun muka panto masa depan anu leuwih hade. Ku pendidikan, urang bisa leuwih ngarti kana jati diri, leuwih sadar kana cita-cita, jeung leuwih siap nyangharepan kahirupan nu beuki maju. Sakola teh lain ngan ukur tempat maca buku wungkul, tapi tempat pikeun ngawangun karakter. Di dieu urang diajar disiplin, diajar hormat ka guru, diajar gawe bareng, jeung diajar kumaha carana mikir leuwih kritis. Sadayana eta bakal jadi bekal penting nalika urang ngalangkah ka dunya anu leuwih lega. Najan kitu, pendidikan moal hasil lamun urang sorangan teu boga kahayang pikeun maju. Kukituna, urang kedah rajin diajar, ulah gampang nyerah, jeung tetep mikanyaah ka ilmu. Guru-guru urang geus masihan anu pangsaena, ayeuna waktuna urang ngabuktikeun usaha jeung kamampu sorangan. Mugia ku pendidikan, urang sakabehna tiasa ngahontal cita-cita, sareng janten jalma anu mangpaat pikeun kulawarga, masyarakat, jeung bangsa. Pamungkas, abdi ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngadangukeun biantara ti abdi. Mugia biantara ieu aya mangpaat pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.